tempat kumaha ieu teh nya. Encan we meureun sugana yang tereh-tereh ka dieu. Atuh manika kieu jaba ayeuna usum hujan. Hoyong pisannya Bapak aing teh ka dieu nya ningalinya. Atuh pasti hoyong pisan. Itu atuh da jalan teh abdi dieu minang ku saladatnya. Minang ku saladat abdi Pasti atuhnya. Ih, pokoknya mah Bapak aing di Antosan ke daerah Cigunung Batu Desa Sukamekar Kecamatan Cianjur kene. Dia teh jalan provinsi saur nama dan Desa Bandung. Tapi ieu teh geuningan tetep tidak dihiraukan udah belasan tahun dah sigana teh. Wah, tuh belasan tahun. Iya. Ya. Jalan ke Malihanan mah abdi ge ngarasa sisirikan Bapak teh kamari teh saurna teh Bapak aing teh kata kokak. Hari kadieu teu Pak irahat tuh bade kabieunya bu nya. Bade kabieu irahat. Siap. Soalnya ini jalan dia udah bertahun-tahun, mungkin belasan tahun. Belasan tahun. Ayo Bapak Haji Hideung tuh ampun. Tuh, ini kanan untung we tah aya ieu jam duaan ya. Iya, alhamdulillah. Naon teh inisiatif sendiri gitu lah ya. Nama gitu. Malasihan oge saridona gitu. Tah eta tuh leres. Jadi tidak ada paksaan gitu. Iya. Apa nama aya masih anu oge entak abdi nganuhun ke pisan dia kan hujan di dua atuh. Nya, siap. Itu saya Bapak tadi. Mangga. Aduh, alhamdulillah Kang olehnya.